Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng abdi Putri Sakira dina warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh mangga urang sakseni warta salengkepna. Penjelasan Kemenkes soal vaksin COVID-19 Sinovac kadaluarsa kaping 25 Maret 2021. Juru Jarios vaksinasi COVID-19 di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tirmizi negaskeun yen vaksin COVID-19 bakal asup kana zaman beakna. Anjeunna negaskeun yen vaksin anu ampir kadaluarsa nyaeta angkatan kahiji. Nadia ngajelaskeun yen 3 juta dosis vaksin atanapi CoronaVac parantos dipasikeun ka 1.450.000 padamal kasehatan saleng 500.000 padamal masyarakat. Samantawis eta, vaksin Sinovac anu ayeuna urang gunakeun langkung 30 tahun sareng perwira pelayanan publik sanes nyaeta nganggo botol ageng atanapi bokor anu ngandung 10 dosis atanapi tiasa dipasikeun ka 10 dosis target vaksinasi. Serta acana, tim Ketua Panitia Percobaan Vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran Kusnadi Rumil nyatakeun vaksin Sinovac COVID-19 ampir sirna waktuna kadaluarsa. Ieu kusabab vaksin anu dihasilkeun Cina parantos ngajalankeun hampir 2 tahun. Vaksin ieu sigana parantos dilakukeun hampir 2 tahun sabab urang ngagaduhan anu ayeuna dikirim ti Wuhan. Janten upami tiasa anu ayeuna dianggo heula gancang-gancang sabab parantos hampir 2 tahun. Juru nyarios vaksinasi COVID-19 di PT Bio Farma Bambang Herianto nyatakeun vaksin Sinovac angkatan kahiji bakal kadaluarsa dina kaping 25 Maret 2021. Nanging vaksin COVID-19 angkatan kahiji parantos disebarkeun ka sababaraha daerah pikeun dianggo langsung dina proses vaksinasi. Sakitu wae warta Sunda dinten ayeuna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.